Hari ini hari istimewa ya, mengawali sebuah proses konstruksi yang akan menjadi sebuah semangat pemulihan ekonomi Jawa Barat, Garut khususnya, yaitu revitalisasi pembangunan Situ Bagendit. Ngabahas wartos nu atos-atos. Kanca mitra sadaya, ujang jajaka anu garagah akang teteh anu saroleh, bapak anu walia. Nini aki anu jelema rezeki paranjang yuswa. Masih jalan-jalan di Bagendit. Sampurasun. Weh, Panggih deui jeung nu kieu. innalillahi. Abah waos, Nah, ujug innalillahi da kami mah hirup keneh. aya kabar tina berita, aya cerita tina dongeng, Cenah aya nu paeh film coba genit. saha Nyi Endit. Kanca mitra sadaya, asa kagunturan madu kauluran menyan putih. Dino kesempatan ayeuna nepangan salah sawios pupuhu. Padahal teuing tangtunganan teu kurang gede. Tapi pupuhu it, aya pupuhu teh upami dina bahasa Indonesia mah kepala teh upami dina domba mah tukang tetenggar. Kalau alam. Tah ieu disebut pupuhu Dewan Kebudayaan Kabupaten. Sampurasun. Damang Kang? Alhamdulillah Karena naonan aya di dieu? Kernataan anu kudu ditata. Nah, Kernitian anu kudu diciti. alah sih ya. Bahasa kuat kamurwakan ti gitu teh. Teu kitu-kitu acan ge lain ge ketua Dewan Kebudayaan. Pan aya Ya. guruna. Cek beja. Ieu teh cenah sasakala. Sasakala teh salah sawiyo carita turun temurun sebat Situ Bagendit. Aya sakedik kanyaho tentang eta? Ari anu kauning aku simkuring mah heureui ieu teh Kang. Heuheuh eujeung Dedeu. deudeuh. Antara cerita jeung bener jeung teu mah tergantung orang anu nyikapina. Nya. Karena panginten upami cerita bener mah aya hikayatna. Da ieu mah eueuh tulisanana nya. Tulisanna teh aya. Jadi carita cek beja. Cek beja teu bisa dipertanggungjawabkeun secara keilmuanana. Ngan saukur kabar berita yang Bagendit teh aya hiji carita masalah sinden anu namina Nyi Nyi Endit. Endit gitu Tapi tah. etanya aurana Nyi Endit. Aurana ka mana-mana. Mun digambarkeun ayeuna Nyi Endit jiga sah. Beleke sok piala cuba jiga nanya. Moal. Atanapi jiga Meriam Belina. Moal. Dages kolot. Nuhun. Atanapi jiga Agnes Monica. Mana teuing? Ora teuing. Jeung teu bisa. Jiga si Teteh ieu jiga namanya turunan Nyi Endit. Yaktos da orang Bagendit Oke. gitu. Kang Jiwan, Siap, kumaha? aya babasan sepuka pungkur. Ungkara jalma baheula. Nyuk curug leuwih nang cai. Udag seuneu mandar damar. Kira-kira eta ieu bab cai. Bab cai. Orang ngomong bab cai. Cek babasan sepuka pungkur nu kitu mun dimaknaan ayeuna kumaha? Ngawi tadi naon cenah? Nyuprih leuwih menang cai. Tah, ari Mudag nyupih teh, damar. Ura- Udag seuneu menang damar. urang jajarkeun heula. Ari nyupih teh neangan. Neangan. Nyuprih anu tinu gersang neangan cai. Ah. Cek baheula urang hayang pindah ibu kota Garut, Ah. nyuprih eta teh. Nyuprih. Ngalah cai menang Ngalah cai, cai. menang Caina cai. di mana? Menang itu aya patilasanana. Cai ka Garut di SMP hiji. Eta panginten salah simkuring mah. Ngudag seuneu malar damar. Nah, ari ngudag seuneu urang teh ulah sok loba neangan paributan. Ribut ti dieu diberi, ribut kitu diberi. Gitu panginten. Eh, Kayak Tah. direpat. Iya versi ketua Dewan Kebudayaan. Urusan bener jeung Salah bener jeung naon? salah mah lain urusan urang. Urusan nu neangan kebenaran. Nah, Keun we. Eta mah urang nepi ka dieu. Aya deui hiji. Aya nu di anjing cai. Ieu urang ngomongkeun cai. Apa? Aya nu di anjing cai. apa? Siga kieu sim kuring kadutaan. Nyendit Nyendit. gelisna ka wati-wati, Endana ka bina-bina. Datang eta mah Abah Janur. Tulus we ngoto ka wadidinya. Ya. Duka aya naon? Ai sor nya anu deting cai. Tah eta. Ka asup poe. Tah. Ieu kan ditata.
aya duitan 81 miliar. Tang tuh loba oge jelema anu aya di anjing kiai. Aya menang pagawean. Ka asup ieu ya ketua dewan kebudayaan. Arek ngecep naon di dinya nyen parau ada nyen kirmir. Ada di dieu mah paling hayang aya tempat jangan memulai budaya. Alhamdulillah. Urang pintonkeun budaya Kabupaten Garut teh. Tah gitu kaca Mitra Sadaya. Cak urang ka dieu da sia mah mun ajak ngobrol mah euleun-euleun. Ibarat goong ditakol mah haye we ngentru. Non ketua, Banget lajeng. Wilujeng edan. Gak ongkos? Aing minta dawagan hiji. Orang mana? Ya, kanca Mitra Sadaya, Nur Abadi Manewayana. Nu jauh di Pelemoran nu agang di padesaan, anu masih hidup. Hendak lembur matuh Banjar Karang Pamidangan nepangkeun. Apa Jan? Aya pangersa akang Ada Kang Acil. Acil di Bandung. Hatur kumaha Mang Kang? Sehat kan? Sehat? Alhamdulillah. Hari Seger. ini ditanya ku lalaki mah sok pernah ngajawab. Kedah Ku Irma ku istri mah cekas ya kan. Kang, sakedik bade naros Kang. Mun mutkeun akang legenda begenit teh kumaha sarosna teh. Nah nyata atanapi ukur dongeng. Segala lagi ada sebut dongeng bisa, sebut nyata bisa. Kumaha masyarakatnya. Oke. Ya, masyarakatnya lamun ayeuna di urang mah masyarakat urang Sunda ge cek saya tadi kan saya ngomong. Hah? Urang Sunda mah elehan. Elehan? Dikepret ku receh ge geus. Ngageblay. Kang, Yang paling penting bagi kita tahu gubernur tadi pesenna kieu cenah. Kudu tiis ceuli herang panon. Maksudna naon sih Kang? Tiis ceuli herang panon. RT istri teh parang ngadenge meureun. Terang ngadenge. Ari herang panon lamun ninggal di nu geulis siap. Luar biasa. Mangga. Herang panon ninggal di nu geulis. Ini gelis kudu siap lamun nu Orang itu. Dia mah ada guru orang sararea tuh. mohon. Nanya ke saya bukan nanya ke saya jadi jawabannya. Oh, nanya Kang mah kitu nya. Harapanna sakedik we Kang. Pesen kanggo urang di Sunda khususna masyarakat ieu kehadiran Bagenis satos disulap janten wisata kelas dunia kedah kumaha kapayeuna masyarakat Kang. Ayeuna prakeun wisata kelas dunia ku urang Garut kumaha jadina. Kedah ku urang Garut Tadi mah. kan saya ngomong Terus waktu Tuhan tersenyum lahir lepas Sunda cek si kafir cek penjajah. Ya kan? luar biasa. Itu taman surga, sekeping taman surga yang dipindahkan ke dunia disebut maranena nu ngomong lain urang. Hari orang tidak mensyukur juga makarnya. Kira Besar orang kebiasaan nantinya. kira orang memperhatikan kebagian Kan Swiss Pan Garut. Garut itu kan mempunyai Swiss Pan Garut. Oke. dah Iya. Garut di mana kira-kira? Nah, gitu kan sampai tersadaya sesepuh Jawa Barat parantos nyanggem di antawisna ti ceuli herang panon teh cenah lamun nempo awewe teh cekas. Panon lamun nempo pagawean keributan. Tetap di ngawaos ngawangko ngabas atos. Wilujeng angkat Kang. Salamet. Sesana Sesana geuleuh. masih kene aya makhluk langka di planet nomor sabaraha ieu. Mang Memet, Ya, bah. Bagenit. Nyong begenit. Naon? Dua kata. Bagenit kudu alus jeung kudu dialusan. Kudu alus jeung kudu dialusan. Kadang sealus. Kudu alus maksudna? Ya kudu alus gaweana kudu alus. Nah, Dialusan? dipiara ku urang kabehana jadi luwih alus. Ceuk Mang Memet, Bagenit teh legenda atawa nyata? Dongeng atawa fakta? Fakta lah. Fakta. Fakta kelihat dari seperti ini, cuman anu jadi dongeng nama nyaeta rencana-rencana eta nu jadi dongeng nama. Rencana. Nah, rencana jadi dongeng nama, mudah-mudahan rencana nu ayeuna teu dongeng wungkul. Jadi fakta teh kabukti ku dongeng anu nyata gitu loh. Hade pisan. Kan sami tersadaya mojang jaga anu garaga Kang Teten Sarweh ma Bapak nu walaya nini aki anu jelema rezeki paranjang wiswa. Teraskeun hanca anu katunda urang masih di wewengkon Bagenit. Tadi ya Kang Acil Bimbo, aya Kang Memet, ieu aya Kang Kangkung. Sekarang ada mie kangkung, ada soto kangkung, ada ya segala macam-macam kangkung. Masalahnya lebih murah dari daging. Ieu aya salah sawios aktivis 88 member tipis-tipis. Kang Gali damang. Alhamdulillah mah. Kang nyakseni groundbreaking, kenal Kang aya groundbreaking teh ngarti kami mah. Itu kalau begitu tah.
Ngaranna teh ngababan alas gitu. Ngababan alas supaya rapi terus Supaya rapi. dieukeun ek mimiti digawe. Ek mimiti digawe eta teh mie tembean nya, cek bahasa Sunda mie tembean. Kang, responna kumaha Kang? Nyulap bagendit tinu biasa jadi luar biasa cenah kelas dunia. Can kabayang ku kami mah. Iya bagendit teh cek abdi mah kieu singkatan teh. Tina bagian tina kegenitan. Bagian tina kegenitan. Kegenitan. Kanca mitra sadaya catat modal anyar. Bagian tina kegenitan. Nu dimaksud? Nu dimaksud teh kieu bahwa ieu situ bagendit teh kedah janten anu molek nu geulis janten masyarakat di mana-mana di mancanegara bisa dongkap karena kali genit teh. Nu genit teh. Gitu. Eta jadi dasarnya tidinya Tapi- kunaon Ridwan Kamil nyiptakeun ieu tempat pariwisata sebagai destinasi Kelas wisata dunia. kelas dunia. Aya kegenitan di dieu teh komo aya nyi bagendit nama. Nyendit. Nyendit mah kan bisa direkonstruksi nyendit bagelak ku jadi nyendit ayeuna mungkin bae. Maksudnya Kan kumaha teh? jadi wisata maksiat karena. Lain eta maksudna alamna lain Alam. jalanna. Urusan lain-lain mah eta mah bagian partisipasi publik ya. Harus publik. Ada tong mau ember jeung anduk kita masalahna. Tapi luar biasa. Cekang gali recommendednya hanya satu. Jadi kumaha we engke bagenit, koma ulah aya ember letik jeung anduk. Tah eta bahaya. Nuhun ranca mitra sadaya, tetap di channel Abah Ngawaos, ngawangkong ngabahas atos nu atos. Ya, sip.